Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum. Fa innal baital ladzi la yakrahu fihi al-Qur'an yaqilu khairuhu wa yaksuru wa syarruhu wa yadiku ala ahlihi. Al-hadis rawahu ad-Daruqutni an Anas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawu sarukan Rasul, anjeun kudu nyeurkeun tina ngaos Al-Qur'an di bumi-bumi anjeun. Jadi di bumi urang teh seurekeun ngaos Al-Qur'an. Bade ngahanca tamat samingon sakali, bade 2 mingon sakali, bade 3 mingon sakali, bade sasi sakali. Mangga eta mah kumaha kemampuan urang kasih kasalasian urang. Penting seurekeun bade siangna bade wengina aosan Al-Qur'an di bumi urang. Naon margina? Fa innal baita mangka sanyana bumi alladzi la yaqra'u fil Qur'an, anu dina eta bumi teh teu dibacaan Al-Qur'an, teu aya pisan maca Al-Qur'an, teu ngahanca pisan di bumi teh, yakilu khairuhu mangka kasayan di eta bumi teh bakal saalit, wa yaksuru syarruhu bakal seueur kaawananana. Geus rupa-rupa teh we kitu nya musibah teh di bumi teh kitu. Naon we segala rupa aya kaawanan kasayan saalit kitu ku ayana eta teh dibacaan Al-Qur'an teh. Wa yadiku ala alihi oge bakal rupa kahirupan keur keluargana ahli-ahlina nu aya di eta bumi. Jadi sanes dampak negatifna teh sanes kanggo bumina hungkul, bahkan kanggo pengisina oge bakal ngajadikeun rupek kana rezeki, kana piamutan, kana sagala rupa kuasa kitu. Hayu urang sadayana kitu nya urang ngamalkeun hadis Nabi, urang di bumi nyeurkeun ngaos Al-Qur'an. Pamugi aya mangpaatna, wallahu a'lam.